teboga guru ngaguruna kasaka dai anu sok nyalah ke nabi berarti eta ngaguruna kana kitab al yutubi jeung al googli nu muka anana Ustad al geloi nu nuturkeunana Asad Resi jadi jamaah nage baraut tak anu tak sok jadi ranjau sekali randa oge ngeureuyeung ngaji randa ngeunah mah tak teu jadi randa oge teu ngeunah namun ngeunah mah moal kelain hati tak salaki sina nyantri nyandung teu dicandung ge geus begung kumaha dicandung ieu mah kajengan teh kanu deukeut sok nyepelekeun kudu nyaan kajengan nu deukeut mah mimpin tahlil nu alus rokona lain dibere rokok jarum coklat atuh ustad teh batuk teureun-eureun 7 poe dibere naon dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajung jurigan entak di Cimahi mah sok aya ustad jujur sia teh eta ka ustad nyebut juri urang dieu mah waranian ngaji ge terus ngomeh HP masang status aya nu kitu aya barang hakan teureun aya nu kitu aya maneh sia mah muludan teh hamur adak balik di dieu teh mondok ngurus tapi nu jemput modal panjangan ieu cung sana hoyong hadiah ngacung cung siapa yang pengen hadiah ngacung sok jang ada yang menang hadiah sejang ieu iya sok hadiah ngaji di mana aja ngaji di mana Pondok Menang Jairin kalau selami jang ada kokok sarung dikitukeun itu rek meludan rek ngaraja bancet teh muludan sing rapi rek menyambut syafaat nabi sing seungit lin kopeas teh kitu-kitu cing rapi hiji muludan teh kudu daek bebe dua kudu daek ninggalkeun perkara anu dolim jalma nu bangkrut teh innal muflis may yati yaumal qiyamah dina hadis qudsi jalma nu bangkrut di akhirat teh tukang ngaji tukang salat tukang ibadah tapi sok ngomongkeun silaru sok ngomongkeun silaru sok ngomongkeun silaru batur sia ini salah adonan kumaha sih mah nyeuna digawir meureun hiji kudu daek bebersih nyaeta wudu bapak maneh leuleus terus wudu indung cerewet bak astagfirullah bekok aya anak durhaka ada mana mah bener gitu terbobogohan diuk ipet hayang kiih ditahan hayang hitut dipalastikan hari geus boga budak tilu sia mah kasalaki teh kasopanan salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu terus salakina teh anjir kenal pot bitung tilu poe salakina teh hudang-hudang keracunan bekok eceuk dua tilu man tatahhara dhahirahu wa batinahu jadi hirup teh junjuran mah tos bersih urang teh diajar bebersih lahir batin jaga
ngajaga jaga hati kudu lo ngajaga kan sok sia kemana wae sok kudu ngajaga wae kanyaah Allah kanyaah Rasul sia aing teu wani nyebutkeun nu kitu kudu ngajaga kanyaah Allah ieu kaja dia menteh mana diajarkan ku saha eta nu kitu hah patuduh-tuduh jadi diajarkan supaya naon bersih lahir batin walau anna ahlal qura amanu sing iman sing takwa negara Indonesia maju terus tapi lamun teu iman teu takwa ka Allah muludan dieureunkeun ngaji dieureunkeun salat areureun rek kumaha di alam dunia lamun eueuh ngaji eueuh salat maka lamun urang hayang maju tingkatkeun ngaji tingkatkeun salat tepuk tangan untuk sok ngaraji nu sok salat Nah kita bughiyah saja bughiyatul murtasyidin sajal man afal kana silsilah nabi maka eta jalma bakal dibere ku Allah kabungah teu keur susah tong sok ningalian we status batu geus we maca Muhammadun abdullah syaibatun hasimun manafun kusayun makilabi wa murah pek santri marek bahar tawi lek bahar rozaj nu penting diajar orang hafal karena silsilah nabi ulama nih ayeuna terus sih membelian kuota salah ngalian we kuota naon mana kuota kudu naon kudu ningkatkeun takwa tawan sanu ditawan yang mana iman kudu ku jeung imin astagfirullahaladzim ini salah adonan mungkin jadi iman kudu kuat si imin gak kudu kuat itu korban cang astagfirullahaladzim korban cangkaleng itu nukia mana wae cang ngomong teh terus suka tilu kudu naon urang teh nu kaopat dikron katsiro sobahan wa bukratan wa masaan beurang peuting sore beungah susah jadi alat maulid nabi emut ka Allah sabab lamun urang nyaah lamun urang cinta lamun urang betul mahabbah kudu nuturkeun apa yang dijalankan oleh nabi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kudu ayeuna betul-betul urang hirup teh kudu saperti keunana naon nyaahna nabi ka umat urang dipikanya aku nabi ari urangna pikaseb sok nyam loba ngaburu mata kudu boga kunci bener kunci ka nabi bagian di surga dikir surga di dunia saya malah di surga suami datang dua poe teu datang alhamdulillah tilu poe teu balik la haula saminggu teu balik inna aqtaina kal kautsar sabi itu begini lillahi cuma balik salah kita balik teh ato ganti casing sih teh ya jangan hadiahnya baju t-shirt baju ayeuna kaos bergambar Kang Ubay tepuk tangan ya plus kalender sen kaset terbaru ya kalender SD SMP SMK dan STAI Rodotul Ulum ente engke geus gede kuliahnya kuliah mana teh
jadi presiden. Mana presidenna Sumanto wakilna. Jadi lamun aya korupsi teh kete mana teh di hakan ku Sumanto. Jadi naon maneh? Ustad. Jadi ustad kumaha teh cokor hideung kieu. Ari ustad mah cing bararesi si teh. Rek sanu mangi apare mangi teh bangkong jeung bancet sebenarnya. Yang jadi ustad kudu naon? Yang jadi ustad teh kudu Cahaya. capek. Kerja di santrina kudu ngapa? Sholat. Saum. Tirak. Daya minyak meneh meh untuk teu kareho. Oleskeun kana dinya tah. 3 menit teh muruluk jeung bibir-bibirna. Oh kalimat tuh ditinggalian wae si teh. Lamun aya bangsat ieu nempelkeunna di hareupeun imah. Napan toh hareup. Jadi bangsat teh balik deui. Tadi imah manehna palingeunana. Mun loba beurit di dapur. Hitung-hitung ngukut berkah si teh. Nya aya beurit make jangot si teh. Loba beurit mah ngukut Kucing. Ustad. Nya aya ucing make kopea si teh. Jadi kudu kumaha? Kudu apal karena silsilah Kangjeng Nabi. Hiji, Nabi Muhammad lahirna di kota Mekah. dimakamkeun ujang di mana? Mekah. Dimakamkeun di mana? Saya jauh-jauh teh di Mekah. Di mana dimakamkeunna? Di seserian hayang jadi ustad saya teh apa nu kitu? Mauludan tiap tahun saya teh apa silsilah Kangjeng Nabi? Ari si Upin ayeuna disunatan siapa? Di mana dimakamkeunna? Di Natanu. Siap. Yang jadi ustad lu makamkeun Nabi di Natanu. Nya heueuh saya teh menyakan di kebon. Dimakamkeunna teh di Madinah. Di Madinah. Lahirna teh poe Senin. tanggal 12 Rabiul Awal. malam Senin. tahun Gajah. mana pernah panggil jeung gajah? Can. Pernah panggil jeung gajah? Can. Pernah ningali gajah? TV. TV. Tadi saya budak ka bawa edan aja. Na TV, halus, jangan gitu kan gitu wae ku mamane we. Kalau ditinggalian wae sih teh kakara ningali urang kumaha teh. Kudu kumaha? Kudu loba naon deui? Hafal siapa nama ayah Nabi Muhammad? Raden Prabu. Siapa kamu sih ngongi sih teh? Semua korban pajajaran beran. Prabu naon? Prabu Siliwangi. Siapa ustad sesat? Cita-cita yang jadi ustad ari ku mah Kanjeng Nabi ku Siliwangi. Raden Abdul ulah kahieman bangkong si teh cicing deket pesantren, deket ayeuna masjid, deket majelis, ari ngaji henteu. Akhirna kitu kawian bangkong, hayun pidaren, hirup di dua alam. Bangkong lain sama orai lain. Jadi deket pesantren teh kudu daek ngaji, kanu deket teh lah, kanu da deket. Ulah ayeuna deket ayeuna pesantren, deket kiai marung ngaji. Atuh bau gue. Brutal sia mah hirup teh. Ngarokok sia mah leutik-leutik, cabok sia ku aing. Gitu naon ulah wungkul gagayaan mana teh ngaji ulah deket pesantren teh karena yang mulia Indonesia dulu merdeka oleh kiai dan santri. Tepuk tangan untuk kiai dan santri. Kok eta murah guru daek nahan usaum Nabi sok saum dinten Senin dina riwayat Imam Muslim
Nabi ditaruh ke sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, yaumun wulidtu fihi, hari Senin adalah hari kelahiranku, hari Senin adalah pertama diutusku, dan termasuk ayeuna turunnya Al-Quran diawali hari Senin. Maka kudu daek Senin dipintonkeun ka Kangjeng Rasul, amal jelema teh antara Senin jeung Kemis. Mata mung hade mah urang teh puasa Senin. Tah kitu. Kayak yang maju aja puasa. Lain masalahnya yang maju aja ngeberanghakan teureun-eureun. Atuh mah maju-maju, salaki begung pamajikan kemurot ciga muning. Rek maju kumaha sia teh? Ngome wae HP. Wirid puasa, lain ka salaki teu popolotot rumah tangga jeung akang 17 tahun meni eueuh pisan kamajuan. Rek salaki teh sia yang maju sok wae girodaan. Awe edan gitu. Hayang menang kenu gagah hari puasa tara hanya puguh we ojek online di sini. Goput bisa nate, wean nate. Da eta kudu ngajaga urang teh ibuna teh sa Ibu Siti Aminah. Nah gitu yang kudu apa eta apakeun ngaji Mas Antren. Ulah cing hoyong jadi ustad molor wae teh tuh mau jadi ustad. Molor wae mah teh dah direun puguna mah. Lain ngaji teh lain formalitas tapi kudu berkualitas. Kawan sebabna urang jadi aya faidah, sebab urang jadi jalma aya faidah teh manfaat kulantaran urangna hirupna ayeuna semangat. Wa khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barun wal ayadi syahidah. Jadi jalma aya faidah teh kudu daek semangat lahir batin. Insya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tepuk tangan. Doa ngusir juri. Allahumma lakasumtu. Astagfirullahaladzim. Aisan sia baradagong da juri ke dihakan. Mane buuk di bareureumah sia budak leutik keneh. Maneh teh si teh rek mas rek ngadengkeun mulu dan rek ngarame teh masih macing bener si teh hirup teh ulah langsung ku abring-abringan wungkul lain nang saukur gaya wungkul ayeuna jaket lain saukur ayeuna seragam tapi santri mah hidup seadanya waktu ditarkil mustahil ninggalkeun kangeunaan tapi nanti di masa depan terus tidak sampai mengaina ngahafal melangkahkan kaki tidak capek maka langkah itu untuk menuntut ilmu Anda capek nih di sini insya Allah hidup Anda di masa depan akan terhormat. Tepuk tangan untuk yang semangat itu. Yes, itu kudu ngajaga 17 kudu ngajaga 17 Agustus 17 rakaat salat 5 daek salat sia ayeuna balik ngaji ti dieu cangreud ku aing sukuna benci tak kumaneh insya Allah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih ya. Ya duitnya ya 20.000 lewat ker jajan kade oh iya geus teu kudu sholawat ieu sedekah mulun ngaranna main tampura sia ka indung ka bapak maneh mentamai kuota sia. Sekarang kita baca